ngalus-ngalus Ustad Ayat bari ngagoreng Ustad Acep aya nu kitu bedil Muhibin Ustad Acep ngalus-ngalus Ustad Acep bari ngagoreng Ustad Ayat aya nu kitu cekek dua nana sarua oge sarua umat Kanjeng Nabi laras urang oge umat Kanjeng sesama umat Kanjeng Nabi ulah sok silih ya kuring mah teu bosan-bosan ngabejaan nu kieu teh salintuh-lintuhna lauk naon cenah Bu tetep aya daging naon tetep aya cucukan sok barang atuh ulah bari nyorongok ka aing sok rasakeun dina hate sok bari naonan bari eusian dina hate sok salintuh-lintuhna lauk tetep aya cucukan sakuru-kuruna lauk tetep aya dagingan ulah neuleuh ka aing kuruna ceuk tak usah ayat pe kan nyata naon hartina Bu saalus-alusna jalma pasti boga kagorengan sagoreng-gorengna jalma pasti boga kaalusan teangan kaalusan dina kagorengan jalma ta eta akhlak karana berarti urang teh ulah sok suudzon naon cenah urang teh ulah sok ngabudayakeun suudzon goreng sangka balik teh kudu husnudon ka batur teh kudu naon kudu husnudon sebab nalika urang suudon ka batur eta teh lain ngaracun batur tapi keur ngaracun diri keur ngotoran diri si itu mah nu keur disangka goreng ku urang buat teuing keur gawe alus tapi urang nu geus suudon ka manehna geus puguh urang mah keur goreng kartos enta matak sesama umat Kanjeng Nabi saling menjag sesama umat Kanjeng Nabi kudu silih dukung ulah silih gorengkeun jalma moal caang hatena lamun eta jalma teu wawuh teu paham kana Al-Qur'an Bo saur Allah ari Al-Qur'an teh ngahaja dilungsurkeun diwahyukeun ka Kanjeng Nabi keur ngaluarkeun umat manusia tina kaayaan poe kana caang mantak moal caang jalma lamun teu paham kana Al-Qur'an moal paham jalma kana Al-Qur'an lamun henteu diaj matak moal daek diajar jalma lamun eta jalma teu deukeut jeung ulama nu mantak urang mah hayang caang hirup hayang salamat hirup hayang yuk deketan para ulama guru-guru urang siap sakumaha ibu sonokna jeung kiruhai sakumaha ibu resepna jeung kiruhai tetep nu kudu dihadiran majelisna dipinuhan majelisna dikupingkeun nasehat pituturna nu kudu dimuliakeun mah angger kiai satem ustad satem anu aya di sebab eta nu sok ngawuruk urang sapopo eta nu gede jasa da kiruhai maka dieu na saelol kaos leho saelol atuh ja aing maka dieu ge pedah we diondang ja kamari ngalewat ka dieu ja eueuh nu nanya naon sebabna can mika butuh jalema mah pan kadas kanaon katalian ku pangabutuh someah soteh euy coba boga tetangga jauh keneh segeruan Eti aya cek Eti Nur galagah galeh ge horeng naon eta jalma boga pangabut geus teu boga pangabutuh mah biasa deui aya nu kitu bedil
Tuh. Salila aya pangabutuh mah jalma bakal ngadeuketan. Tapi Kanjeng Nabi mah lain butuh ka urang. Kanjeng Nabi mah teu butuheun ka urang, tapi urang nu butuh ka Kanjeng Nabi. Bo. Makana urang mah. Yuk. Sakumaha eta nage tuturkeun guru urang di lembur salagi bener nasehatan silih wasiatan silih benerkeun lamun aya kasalahan sebab naon ya Allah mikarido tilu perkara ti urang jeung Allah bakal murka tilu perkara ti urang naon cenah Bu ieu teh mendengein henteu hah Allah ridho tilu perkara ti urang Allah bakal ridho karena tilu perkara nu aya di urang jeung Allah bakal murka karena tilu perkara nu aya di urang bejakeun ulah innallaha yardha lakum salasan wa yakrahu lakum salasan fayardha lakum an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Hiji Allah ridho tilu perkara ti aranjeun jeung Allah bakal murka kana tilu perkara nu aya di aranjeun. Maksudna naon? Lamun urang migawe tilu perkara Allah ridho oge Allah bakal murka ka urang kabehan lamun urang migawe tilu perkara nu sejen. Bejakeun ulah. Hiji anta'buduhu wala tusyriku bihi syai'an. Allah ridho ka urang selama urang kabehan termasuk urang dieu teu migawe syirik teu migawe musyrik ka Allah. Sebab di mana aya pagawean musyrik, di mana aya pagawean syirik, disitulah pintu langit tertutup. Sayyidina Ali pernah ditanya, "Wahai Ali, kapan langit tertutup dan kapan pintu langit terbuka?" Apa kata Ali? Sayyidina Ali berkata, pintu langit tertutup kalau manusia melakukan kemusyrikan, dan pintu langit akan terbuka kalau manusia bertobat dari kemusyrikan. Bo, henteu ai musyrik pagawean mah kahade bisi musyrik ucapan. Musyrik no. Eta musyrik kan. Nu kumaha eta? Nu kumaha? Aya nu kupur ucapan aya. Aya. Pugu-pugu jelema disebut anjing aya. Si anjing aya gitu aya. Pugu-pugu jelema disebut monyet aya. Monyet. Beun. Hei. Beun. Aya nu kitu? Naon keun? Matak yuk kahade bersihkeun moal apal urang bersih lamun urang kabehan teu apal cara kumaha supaya apal cara taroskeun ka guru urang kabehan leres deketan guru urang kabehan leres da urang mah jalma mah tukang poho tukang naon cenah matak fungsi guru teh paragi nginget fungsi guru teh tukang nginget ingetan mantap urang mah hirup teu bisa jauh ti saha urang mah hirup teu bisa jauh ti saha urang mah hirup teu bisa jauh ti guru yuk supaya caang hate urang supaya lenglang hate urang maka ulah jauh ti saha ulah jauh ti kanyaah guru sanajan awak urang anggang jeung guru tapi kanyaahna nyambung jeung urang teu weleh insyaallah urang teh bakal diaping dijaring ku guru-guru urang kabehan insya Bo selama urang kabehan teu migawe syirik teu migawe musyrik insyaallah Allah ridho ka urang kasaha urang ibadah
ka Allah. Dawuh Allah ogena dina Al-Qur'an, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimil salata li dzikri. Saestuna sanyana kami teh adalah Allah, la ilaha illa ana, eueuh deui pangeran kecuali aing cek Allah. Fa'budni maka kudu ibadah anjeun ka kami, wa aqimil salata li dzikri jeung anjeun kudu ngadegeun salat untuk mengingat kami. Supaya anjeun ingat ka kami, adegeun salat. Cara anjeun ingat ka kami, adegeun salat. Lamun anjeun ingat ka kami, adegeun salat. Ku anjeun migawe salat berarti anjeun geus ingat ka kami. Cek saha eta? Cek Allah. Berarti sakur jalma salat berarti ingat ka saha? Ka Allah. Teu setiap jalma ingat ka Allah naon? Jalma salat ka Allah eta teh berarti keur ngado. Teu setiap nu ngadoa asup naon? Teu setiap jalma nu ngadoa teu aka asup salat. Ngartos teu? Kartos teu? Jalma salat eta teh keur naon? Sebab ari salat ceuk bahasa mah naon? Doa. Salat ceuk bahasa teh doa. Matak beuki remen urang salatna beuki remen ngadoana. Istiqomah salatna berarti istiqomah ngadoana cek Allah. Salat maneh pikeun supaya ingat ka kami, maka celek urang teh salat berarti urang keur inget ka saha? Keur inget ka Allah. Kakarak wudu ge urang geus naon eta? Geus inget ka Allah. Kakarak nadeg urang kakarak leumpang ka masjid Pak eta teh geus naon urang? Geus inget ka Allah. Kartos teu Bo? Kartos teu Bo? Kakarak leumpang urang ka masjid, kakarak leumpang urang ka mushola, eta teh geus kaasup pagawean inget ka saha? Tah. Matak cek Allah, innani anallahu la ilaha illa ana. Eueuh deui pangeran kecuali aing cek Allah. Lamun hiji informasi, hiji ayat dipiheulaan ku kecap inna. Ari inna teh eta teh fungsina keur nancepkeun informasi kana keyakinan urang supaya eta informasi teh nancep jadi keyakinan dina hate urang. Bo, inna didinya berfungsi keur naukidan informasi supaya bener-bener katarima ku urang, supaya bener-bener asup kana hate urang. Makana cek bahasa urang mah sesungguhnya sanyana saestuna teu aya deui pangeran kecuali aing, la ilaha illa ana fa'budni. Eueuh deui pangeran kecuali aing, maka kudu ibadah anjeun ka kami. Ya, Bo. Ngobrol wae, heeh. Dengein. Pan ke ojo ditanya mulang ti dieu. Nya? Sok ditaros nara. Di mana Cok? Ih, ngaji batur mah. Di mana? Iya. Mana ya? Lewok. Naon cenah usina? Oh, biasa we. Hah? Nya di mana-mana ge nya. Kitu we. Pokokna mah gek diuk hadir menang snack nundut. Giliran ditanya naon usina nya kitu we pokokna mah. Mun beneran keur rame, euy pokokna mah. Lamun beneran keur teu rame, aing mah hanjakal diuk panghareupna. Aing kitu teu rame. Nah, di mana mau balik nak? Di Ciamis. Jauh-jauh meyakeun duit. Nyau kitu manggeus we cenah Ustad Kukut deul eta. Emang ojo rumah sa Kukut Ustad? Aing kunaon nyebutkeun Ustad Kukut? Aing Kukut Ustad kudu di Paraban. Ulah komo Ustad pan hayam ge di Kukut kudu di naon? Paraban. Ulah mah di mana? Bo.
ibu. Ayo ulah gawe naon cenah, ulah gawe ulah gawe musyrik. Sebab urang kabehan pada hakikat nama hayang selamat laras, urang ogenan kabehan hayang diijabah doa laras. Maka lamun bener-bener hayang diijabah buka pantok langitna ulah migawe musyrik. Ulah najan apa? Ulah migawe musyrik. Yuk tanamkeun tugas urang, Bo, tugas urang kanu jadi anak teh cecebkeun akidah sing kuat. Tileuletik ku urang ajarkeun deui pangeran kecuali lamun urang meyakini aya kekuatan aya kawasa kecuali naon salian ti Allah eta teh kaasup musyrik naon? Musyrik patekadan. Ajarna Bo? Musyrik patekadan bejakeun ka anak. Ulah nepi ka salah leng. Ulah salah kayakin. Ulah salah keyakinan. Mantap. Yuk tugas urang ke anak adalah ngajarkan bagaimana supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Lamun anak urang geus cinta ka Kanjeng Nabi moal daek ngaroga hala nganyeri ka saha bororaah ka dulur ka batur ge moal wanieun. Tapi lamun anak urang kabehan termasuk urang sorangan teu cinta ka Kanjeng Nabi bororaah ka batur ka dulur ge wanieun nganyeri. Bororaah ka batur ka indung sorangan wanieun nyorongot. Boro ka batur ka kolot sorangan wanieun cacarek. Boro ka batur ka kolot sorangan wanieun molotot. Aya nu kitu? Aya nu kitu? Ih, aya rupa-rupa gelis, aya kalakuan kitu patut aya. Aya budak nu kitu? Panonna alus, irungna alus. Bewirna alus sagala tapi hanjakal omongana henteu alus sanes kitu. Abah jona alus tiungna sendalna alus entasna tapi hanjakal ahlakna henteu alus sanes kitu. Bo, daek boboga babaturan kaos kitu. Daek babaladan jeung kitu. Tah, urang ge embung batur ge embungan iru jeung urang kaos kitu. Laras teh. Mata, yuk salametkeun urang, keluarga urang tina gawe pamusyrik, tina gawe kaawon, tina gawe kaawonan. Nyabunya? Nyabunya? Bo, teruskan. Nu kadua caur Rasul wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nu kadua Allah bakal ridho ka urang salila urang kabehan nyakal pageuh kana ajaran Kanjeng Rasul, berpegang teguh kana tali agama Allah. Nu dimaksud tali agama Allah adalah Quran jeung hadis. Urang mah teu ngarti. Urang mah teu paham. Teangan nu ngarti, teangan nu paham. Deketan tong dilesotkeun supaya urang bisa nyakel pageuh kana ajaran agama. Urang nyakel pageuh kana tali agama Allah. Selama urang berpegang teguh kana Al-Qur'an jeung hadis, urang salilana moal sasar, urang salilana moal poek. Heuy. Ya. Betah ayeuna betah baheula. Betah ayeuna betah baheula. Betah baheula kunaon? Kunaon? Berapa kasus? Cing, caang ayeuna, caang baheula. Caang ayeuna, baheula tahun 70 geus aya listrik. Baheula tahun 80 cai geus naik ka imah. Baheula tahun 80 urang dia ka marana mandi. Ka walungan, mun ngising ka mana? Oh. Tahun 80 ka marana ngising. Geus baroga WC. Encan. Baheula mah rek mandi teh urang nyamperkeun cai, ayeuna mah cai nyamperkeun urang. Baheula mah rek ngising teh urang nyamperkeun cubluk, ayeuna mah
Di mana aya cuduk nyamperkeun jalma? Heuy. Bo, tingali. Baheula urang dieu zaman tahun 80-an mun beuteung mules hayang ngising ka mana? Ka walungan WC 1 hektar heuh. Ayeuna mah hampir unggal imah baroga WC. Heuy. Baheula mah lamun mules tengah peuting riweuh. Betul. Noelan salaki asa aku badaringung mun tengah peuting mules arek indit kacai sieun dipacok nyai teu kudu bingung ceuk salakina nyai teu kudu bingung tinggal nyokot keresek asupkeun kana keresek lamun beres alungkeun ka kebon batu. Budak eta baheula mah tahun 80 ngising teh bu ieu di Lewo budak baheula mah jiga di Palestina ting balawar penting-penting teh di Palestina mah ting balawar teh rudal di dieu mah penting-penting tai ti kulon kawetan buleuwer ti wetan ka kulon buleuwer barang ceeti rek ka sawah jeung isuk budak asa wawuh keresek meureun tai manehna nyangsa dina jambu. Heuy. Heuy. Heeh, baheula mah sieun jasa da paraweknya. Ayeuna mah caang jalma hatena poek moal bisa ka mana-mana. Lamun jalma hatena poek moal bisa ka mana? Moal bisa nyieun ka hade, moal bisa nyieun amal bahkan moal bisa nyangka alus ka batur. Sebab hatena tapi lamun caang insyaallah apal alus apal bener, apal alus apal goreng, apal pantes apal henteu lantaran naon sababna semakin kita mengenal Al-Qur'an, semakin kita memahami Al-Qur'an, semakin terang benderang kondisi hati kita. Bo, bujang urang reka Allah. Lamun urang reka Allah, lamun urang erek naon? Erek neangan ridho Allah. Dekati naonana tanda-tanda kebesaran Allah, dekati tanda-tanda kebesaran Allah melalui naon? Melalui ayat-ayatna. Leres gitu. Sebab ayat-ayat eta teh ngahaja ku Allah dilungsurkeun supaya urang wawuh yen di dinya teh tanda-tanda kebesaran Allah. Bujeng urang dieu reka Allah, abdi we ti Ciamis ka dieu teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Abdi ti Ciamis ka dieu teu nuturkeun Sherlock nepi moal. Nepi dusun. Moal-moal kumaha? Aing moal sote lamun moal orang di imah. Nepina ka dieu jam 12. Kira-kira lamun abdi sumping ka dieu jam 12 ridho atawa ambek? Ridho atawa ambek? Kunaon sebabna? Telat. Hei. Telat. Bujang ece, bujang kang ayat nu ngondang, bujang panitia nu naon, nu mayar. Cacak ece tinggal ge diuk milu naon? Milu ambek. Ih, cek saha tinggal ge kami ge nyumbang. Cek ece. Emang ece nyumbang? Nyumbang. Sabaraha? 5 dek. Atuh sarua teh nyumbangnya. Sarua teh nyumbang. Kuring datang kali jam 12 ambak moal. Ibu datang ke Allah bari sasar bari telat tingali jabat sasar jabat telat jabat goreng ambak moal Allah ambak moal Allah supaya orang hirup ke sasar deketan tanda-tanda kebesaran Allah mata ulah bosen ngaraji teh betul ih indung-indung urang baheula kolot-kolot urang baheula daraek ngaji cek urang kolot urang baheula daraek ngaji padahal baheula can aya lis jalan oge barut ih jalan ka dieu nyaho aing dadalik dugan ayeuna mah dicor betul ayeuna mah di hot mi coba baheula mah jalan lempang lain jalan lempang jalan kaki
Betul. Ngajuk-juk ka pangaosan teh baheula melalumpang. Ayeuna mah garaya marake naon? Marake mo. Nu boga motor, marake mob. Nu boga mobil, betul. Cenah nu boga motor, nu boga mobil, ngompreng kana koblak. Tarumpak mobil naon? Mobil kolbak, baheula mah deng laleumpang, kilang kitu ge daraek mata kula eureun ngaj. Supaya hati orang cak kama kola syahrukan wa kajol. Kalau mit gay durian meyahan hoyahan 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 jalma barito kana ngaji daikan menyaho 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 esih jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho. Kudu panasaran mun hirup teh bodoh lamun rumah sabodoh kudu alewo sabab ilmu mah henteu berat mamawa anu penting mah urang geus berusaha jalma barito kana ngaji daikan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho esi jeung etin sok nyamper ka buruan meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh nyaho. Meh nyaho meh nyaho meh nyaho meh datang kembali sekang ayat di bejaan sa ayat datang kembali sekang Acep di bejaan sa hadis cek ustad ayat ulah sok milaraan bat cek Ustad Acep ulah sok barang dahar anuhan henteu eceuk ngadahar bedul mah udah embung henteu eceuk nyeri jalma mah ngan loba jalma cilaka teh ku dosa teu kara mana contohna hek ingat-ingat eta di imah aya parabah batur teh heuy coba ingat-ingat eta di imah aya sendok batur tah henteu hei ingat-ingat eta di imah aya parabot batur henteu henteu kumaha pan kamari tatangga nganteran angun ka imah patilu poe tilu peuting eta parabah tu parabot can balik-balik tatangga mah nu nganteran angun poloy aya angun poloy di dieu angun poloy lodeh heeh tatangga nganteran lodehnya ka eceuk ari wadahna teh alus geuning Tupperware. Wadahna teh naon? Tupperware. Da eueuh hayang kabeuli.
didelekeun ku ece demi ka 3 poe 3 peuting poho naon poho malikeun nu nganteuran mah nu nganteuran kot liuk deui heuy sapoe can balik wadah eta Tupperware batur kot teu ngeunah sare 2 poe kot teu ngeunah nginum 3 poe kot teu ngeunah dahar ih nangguan naon Tupperware teu balik-balik antungna eta tetangga kuat ngadaguan di jandela iraha eta balik wadah aing arek ditagih naon arek ditanyakeun wadahna era nu kaduana sieun kasinggung akhirna meh ngahuleung we dina jandela bo kumaha eta tetangga ngahulang bari ngadaguan Tupperware kumaha ceng ieu organ pareum Kang tiada berita tentang Tupperware dan tiada kabar tentang yang kemarin, tetapi kecewa di dalam berita Tupperware-nya hilang entah kemana. Niat hati ikhlas tapi belum lunas. oh batur jabacan lunas ai ku ece Tupperware teu dibalik-balikeun teh eta teh milaraan bat eta teh nyeri bat ingat ku ece aya sabaraha eta baskom di imah batur heuy aya sabaraha piring nu batur di imah balikeun ih ulah nepi ka ngendong di imah 3 poe 3 beuting geus goreng eta nu kitu ngaranna heuy pan biasa di lembur sok antar-antar aja kan gitu terus gitu tah ari apal mah urang apal ayatna apal hadisna ih unggal minggu saayat unggal minggu sahadis tuh minggu ieu di Ustad ayat minggu ieu di Ustad Acep nepi kacaang hate urang alhamdulillah mantak paingan cek Rasul inni qad taraktu fikum syai'aini sesungguhnya nyata telah aku tinggalkan untuk kalian 2 perkara lang tadillu ba'dahuma sesungguhnya selamanya kalian tidak akan pernah tersesat salilakna maraneh moal tersesat moal nyasar lamun naon lamun berpegang teguh karena eta syai'aini karena eta 2 perkara naon nu dimaksud syai'aini di dieu adalah kitaballahi wa sunnati Al-Qur'an jeung Al-Qur'an jeung sunnah bo ibu sok loba jalma sasar teh kieu contohnya dina hirup sapopoe heuy bo dina hirup sapopoe loba jalma nu can apaleun meutingkeun runtah ngendongkeun sampah di imah teh mantak ngawaris fakir oke deh lanjut apa heuy ngendongkeun runtah di imah teh mantak ngawaris paingan hirup urang manaon wae da eta jo tak geuning ulah nyalahkeun beurit lamun di imah loba da cenah sok ngendongkeun geroha tak geuning heuy
Ieu kot kebeurit bedil sok aing beurit di lebar pais ku aing cenah. Bina-bina teh ngacak-ngacak gerohaneun. Atuh beurit ge moal ngacak-ngacak gerohaneun ari eueuh mah gerohaneunana. Betul? Laras? Matak ulah sok ngendongkeun gerohaneun. Ulah sok ngendongkeun gero. Nu kaduana ulah sok ngendongkeun run. Matak memeh magrib beruntah buru-buru piceun. Kaluarkeun ti lamun ulah lamun moal waka buru-buru diduruk tunda dina keresek tunda dihareup dihareup imah teh di luar imah maksudna tunda di luar imah bo hiji salajengna loba jalma geuning embung dibere fakir tapi geuning sok naon sok migawe matak perkara nu ngandang kapakiran mana ninggalkeun ngadoakeun kolot teh eta teh matak diwaris hirup sakit deui ninggalkeun pagawean ngadoakeun kolot teh eta teh matak ngawaris sabaraha tah dua tilu lamun aya tatangga mere nasihat ka urang ridho atawa ambek tatangga mere nasihat ka urang ridho atawa ambek nyaan bakar ridho sing kompak tatangga ngingetan ka urang ridho atawa ambek ridho atawa ambek asli nyaan jujur kumaha mencik tetangga ye etin boga hutang ka aing iraha mayar ambek ridho tuh cek aing ge ai tadi ridho ai diingetan ambek kumaha sih hayangna heuy teu cara ge keur nginjumna euceu mah ari nginjumna mah amis ngomongna mah pokona mah ceu wayahna ayo tulungan ieu mah wayahna tulungan lah sia masuk saya mayar ih pokona masalah kita datang di bay nyan sia insyaallah giliran be boga duit eueuh heuy aya nu kitu ai tadi diingetan ridho ari geus diingetan ambek heuy naudzubillahi min dalik selama orang saling menasehati insyaallah Allah ridho ka urang selama orang daek saling menasehati insyaallah hate urang bakal silih caangan tapi lamun geus dayus geus antepan geus hirup masing-masing salila eta urang bakal aya kapoekan oge Allah moal ridho ka urang matak di lembur mah urang utang dipareuman eta silih ingetan ulah dieureunnan silih wasiatan silih ingetan betul sabab aya urang-urang kieu mah al insanu mahalul khata wan nisyan jalma mah tepatna salah jeung kalepatan tepatna salah jeung poho leras ari kiai jalma lain berarti kiai ge osok tah geuning ai poho teh lupa ai poho teh lupa lamun geus poho berarti bakal salah tuh kiai dikageunaan ku naon ku salah komo urang lain naon lain kiai matak ulah eureun silih ingat silih ingetan di dieu salila urang silih ingetan maka Allah bakal ridho ka urang kabehan bo ibu ngingetan ka ibu ya pang alus-alusna awewe nyaeta awewe nu gede ka isin naon cenah pasut ai bi cuk eta naon cenah kainget pang alus-alusna awewe nu gede ka isin kamu cek orang Jakarta mah yang besar kemaluannya awewe nu burut meureun bo ciri awewe anu saya akhlak nama gede ka isin kasalaki walau ka batur kasalaki gede ka isin nya arek minta duit kasalaki teh isin padahal hak mana
manehna tapi rek metode ka salaki teh. Ah, naon? Naon? Aya nu kitu aya. Mun aya aing menta hiji. Ieu borok ka batur, ka salaki gede isin. Aya nu teu boga isin. Aya awewe nu teu boga isin aya. Aya eueuh. Aya Bu. Nu kumaha? Wanian hitut hareupeun salaki. Eta mah modal teu tetempoh heula. Nyaho salaki keur dahar. Ngalewat ka hareupeun beungeut, prat prot. Ih, pot kejo salaki tamplok dina piring. Setor eti sia ngadaharan pait. Dipahang kieu. Atuh salaki keur dahar dibekok. Eta eueuh ka isin kitu ngaranna. Nu kadua, awewe nu teu bawa ka isin mah sok nembong-nembong nembong-nembong naon cenah? Heuy, nembong-nembong naon? Make tiungna dibeungkeut bari bajuna meret atuh ping-ping kawas seleup hayang katingali sholatullah salam ala toha sholatullah ala yasin. Tuh. Mantap kameramen aing mah lamun lempok awewe bohaya teh buru-buru make kacamata hidung. Heeh. Ameh teh kacirieun ku batur. Aya awewe bohaya teh buru-buru dipake kacamata. Kieu we. Aing ngalieu ka dieu teh nyohan bola mah ka ditu. Bo. Bo. Ade. Awewe nu boga ka isin mah nutup nu teu boga ka isin mah nembong-nembong awewe nu teu boga ka isin mah sok geugeuliseun naon cenah sok loba geugeuliseun ari kaluar imah meuni dangdang segala dipake aya di imah keur dua anjing salaki bau embe ngajuru. Heuy, tibalik, naon cenah? Naon cenah, Bo? Tibalik. Yo, Bo. Lamun rek sare jeung salaki, seseungitan. Naon cenah? Lamun rek sare jeung salaki, tingali wudu heuh. Naon cenah, Bo? Lamun rek sare jeung salaki wudu heuh. Tuluy nyikat naon? Nyikat gigi heuh. Rek sare jeung salaki teh wudu nyikat gigi tuluy make seseungitan pake ku eueuh memeh asup memeh sare jeung salaki teh heuh pantapak hitut dieu terakhir kapan ieu biang kerokna ieu itu nyahuan eueuh mah. Iya biang karena teh iya. Matak ieu kudu loba saeutik ieu mah. Hih, di bejaan ya. Loba pengusaha bangkrut gara-gara kacang. Loba pejabat rungkad gara-gara kacang. Loba kiai ge runtah. Kiai ge luntur gara-gara mata kunaon ustad kiai bisa sarung ameh gampang ngalah kacang. Ustad Asepnya tuh Ustad Asep jawara kacang. Oh mau irung begitu mah. Jika Bollywood. Aing onaman irung rada tiarap. Irung emang keur perang iyo. Bo.
Ustad Aceh Pak. Macam kasep banget pemajikan hiji. Bo. Bo. Pakai ti. Pakai ti. Pakai tiung. Iya mah loba awewe Kang Acep. Gawe gegeliseun, banget Korea, ai cokor Afrika. Tibalik ece mah jeung salaki meh jadi pahala. Rek sare jeung salaki teh begitu datang ece kumaha? Ece nama di mana? Ece nama di kamar kene salaki keur lalajo persib di tengah imah barang ngambe parfum cek salaki harum apa ini cari sampai dapat paling bau kat itu masuk salah wae tuh dah imah sehari yang salaki kuat sesa masak sesa dapur. Oh, deket barang deket salaki jeung pamajikan kelek bau kayu manis. Dicabak indung leungeun bau laja. Nu ieu muncang. Barang ditompok koneng. Wajah salaki ya Allah, alhamdulillah penting imah sare jeung rendang. Boho. Ade. Hoyong diperhatikan ku salaki atuh eceuna sing alus akhlakna sing naon cenah sing alus akhlakna sing boga kaisin kami ge lalaki atuh sarua gitu butuh perhatian hayang sakali-kali mah ditanya ku saha ku pamajikan gitu hayang sakali-kali mah ditanya ku majikan kumaha Pak pagawean lancar lain kumaha apa hasil saya mah gitu bae ieu nanya naik salaki datang hendak aing maja kali-kali atuh kumaha Pak nanaon di pagawean ih cek salaki loba rangda nya kitu Pak loba cek salaki teh loba kumaha hiji rangda KTP lu kumaha KTP teh kolot tapi pulen aya deui rangda Hitachi lu kumaha Hitachi teh hideung tapi cihuy Bo ibu ayo eta urang kikituanan ge sarua ibunya ari nyaho mah urang eutik-eutik pahala eutik-eutik pahala mantap yuk lalaunan supaya urang kabehan sadayana netepan kana akhlak anu sae teu ciri jalma boga akhlak boga kaisin isin ka saha isin ka Allah tadi deh isin ka saha isin ke Allah. Dua isin ke Kanjeng isin ke Kanjeng Rasul. Rek make beungeut nu mana urang engke lamun tepang jeung Rasul. Isin atuh laras teu. Ulah komo jeung Kanjeng Rasul jeung guru urang we lamun urang tos maksiat hek pendak jeung guru isin teu. Isin eta urang. Laras teu? Isin urang matak ciri awewe nu boga kaisin mah nyaeta manehna tara naon nembong-nembong orang ciri awe nu boga isin mah tara ngalangkungan naon ngalangkungan salaki mun ngomong atuh laon henteu nyangangang kawas toa atuh eta cenah salaki na piambekeun cekek sakalian beres atuh ieu lalakina deui sarua Pak tuh mata aing mata yang nanya ka lalaki mah ongko araya tapi teu ngajawab disebut jelema lain disebut patung lain disebut jelema teu nembalan disebut patung ja arudud Pak ingin istrimu cantik hoyong pemajikan gelis kita sering mendengar Pak kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah? Betul? Itu karena rumput tetangga mah terurus. Rumput tetangga mah di modalan. Betul? Matak lamun bapak hoyong ningali pemajikan geulis kawas rumput tetangga.
Modalan. Insya Allah lamun geus di modalan engke pamajikan bapak ge sarua begeutna hejo. Oh. Pak, ingin punya istri cantik? Bantuan, Cek. Cek, bantuan. Cek, tugas Cek tinggal ngajawab dong. Naon cenah? Dong, sing kompak. Meh kade ku salaki. Ingin istrimu cantik? Acan dusun. Sembilan wae tuh. Ingin istrimu cantik? Modalin. Tah heueuh kitu saya teh. Ih, aing. Eta ka aing miheulaan komo ka salakina. Ingin istrimu baik? Ajarin. Ingin istrimu patuh? Cukupin. Sok. Da awewe mah sungutna dua, cukupan eta dua nana. Dong. Luhur subuh handap lapar sarua nyangangan. Dua nana. Sebaliknya anu handap subuh nu luhur lapar. Dong. Ingin istrimu solehah? Contohin. Suami yang mengikuti akhlak Rasul bukan hanya sekedar menjadi pemimpin dalam rumah tangga, tapi lebih daripada itu, bukan hanya dia mampu memberikan nafkah dohir, tapi juga mampu memberikan nafkah batin. Seperti apa? Bertutur kata dalam naon? Dalam bertutur kata lembut. Nah, cenah boh? Lembut dalam bertutur. Hoyong ieu buka salaki gitu. Hoyong atuh cenah heula sing leuleuy. Ieu mah ai hayang salaki bertutur kata lembut cenah pasti mana jurig. Ieu mah salaki datang ngeusup kumaha cek tah sero datang. Ai hayang wajar mana cenah salaki bertutur kata lembut. Ceuk mana? Ari hayang ku salaki dilembutan, cenah pi omong. Ai hayang salakinya ka ceuk, ai cenah pi kasebel. Ai wajar mana ku salaki hayang dibelikeun kongkorong, ai cenah COD wa. Ieu mah salaki kakarak hudang. Salaki hudang geus disamakeun paket. Barang muka panto teh. Salaki muka panto, begitu muka panto lain paket teh. Begitu muka panto ruas. Bo. Imah hayang dipikanya ku salaki. Ai kalakuanana pikahe waun. Pikahe waun bae. Hiduplah sesuai pendapatan suami, bukan pendapatan suami nuturkeun ka hayang ibu. Heuy. Ulah mau maneh. Imah salaki hudang bakal barang muka panto kaget ruas. Kama qala Syahrukan wa Priti Sinta. Pas muka da boga karowas hari PT paket nusaha pas muka da boga karowas hari PT paket nusaha hari PT paket nusaha koyoyot karep imah na teh bungkusan naon bareng dibuka teh pak heuy coba
eta nu aya di imah hitung lolobana pangabutuh atawa kahayang lolobana pangabutuh atawa kahayang eta nyaho euceuk maka lamun hayang dipikanya ku salaki urang asing menang dinyahan lalaki ge ulah egois sarua lalaki ge sarua ulah naon ulah egois ulah moal maneh hiji pamajikan oge butuheun anu lalaki lembut dalam bertutur kata nu kaduana tulus dalam berdoa sehingga tina biwir salaki bijil doa anu tulus ngadoakeun pamajikan anu pamajikan teu apaleun sok urang ngadoakeun batur meni tulus geuning sebab menerima kehadiran ti batur tapi ka pamajikan urang iraha pak urang ngadoakeun pamajikan heuy iputing ditumpahkan didoakeun tara ayo tak salaki jeung pamajikan mah adalah mitra ibadah. Naon cenah Bu? Mitra ibadah. Moal reujreug lamun teu daek silih nasehat, maka jalan keur urang salamat mah ceuk Rasul ogenan silih wasiatan. Tina silih nasehatan, silih wasiatan, Allah bakal ridho ka urang insya Allah. Beres tak tilu perkara anu matak Allah ridho ka urang. Nu kadua tilu perkara Allah bakal murka ka urang, Allah bakal benci ka urang. Hiji wa yakrahu lakum qila wa qala wa kasrata suali wa idha'atal mali. Tilu perkara Allah bakal murka ka urang di mana hiji lamun umat Kanjeng Nabi sibuk desas desu. Heuy Bo, lamun urang ayeuna sibuk desas-desus naon? Sibuk ngomongkeun dosa, sibuk ngomongkeun kagorengan, seolah-olah urang teu boga seolah-olah urang teu pernah nyieun ade. Bisi ece nempo kalakuan anak pikangewaeun, Bo. Lamun ibu mendakan perkara anu mika ngewa nu aya di anak eta teh teguran ti Allah. Naon cenah? Teguran ti Allah. Eta teh teguran ti Allah. Mantap. Ulah sok sibuk desas-desus masinikeun kasalahan batur da urang ge pasti bohong. Urang ge gaduh. Nanya sabaraha kali euceung ngomongkeun RT? Heuy. Sabaraha kali ngomongan RT? Laju lamun mulang ti majelis sabaraha kali ngomongan ustad? Ngaku. Hayo gerak ngaku. Entah kumaha. Oh can balik pan ayeuna mah di dieu keneh. Sok kira mun mulang ti dieu ngomongkeun aing gerak eta gerak. Ulah sok jebau jebel icih. Bo, Allah murka selama orang sibuk masih nikeun desas-desus. Komo zaman ayeuna zaman informasi teu kacegah. Sok ayeuna mah urang cicing di imah wae, urang cicing di imah informasi katarima ku urang. Berita katarima ku urang. Nu positif, nu negatif katarima ku urang. Betul? Informasi anu menyenangkan, informasi anu pikaheulun pika keheuleun nepi ka urang melalui naon? Melalui HP. Euceung mah tara nyawa HP. Heueuh tara nyawa HP. Tapi pan sok aya tatangga milu ngomong ka urang. Betul? Maka kade lamun urang teu nyaho duduk perkara teu nyaho akar masalah ulah pipi. Ulah naon cenah ceuk? Sok, maaf sakali deui. Komo waina urang keur diterpa. Utamana ieu dunia naon? Dunia naon ieu Kang Ustaz? Utamina ieu dunia Islam. Naon cenah Bu?
utamina dunia Islam atanapi muslim nu aya di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Nu hiji pro Habib, nu hiji pro Wali Songo. Cing. Jadi korban saha? Jelma awam lieur kudu nuturkeun saha? Leres tak? Model urang ayeuna ka dieu bingung ka ditu bingung kabeh dulur urang. Leres tak? Ulah sok sibuk desas-desus nu urang teu apal ilmuna, teu apal akar masalah. Teu apal akal masalahna. Hei. Nu sok gibah. Bo. Aya nu sok gibah ya? Satungtung ibu sibuk gibah. Bo. Lamun ibu katungkul ku gibah, ngagibahkeun kagorengan batur, ngagibahkeun dosa batur, seolah-olah urang teu pernah ngimi gawe dosa, Allah bakal murka ka urang. Allah bakal ngewa ka urang. Sehingga mata urang ulah nyalahkeun sasaha, lamun mata urang na sangheuk nempo Quran, dipake nempo Quran teh kalah kanaon teu betah, kanyamanan, katenangan, da urangna tadina sibuk wae kana nguruskeun kasalahan. Letah urang dipake maca Quran ngadak-ngadak teu ngeunah. Maksud teu ngeunah teh ceuk gek diuk bari maca Quran teh teu daekeun betah we hate urang teh. Diajak maca Quran letah urang teh ngadak-ngadak teu betah. Kangeunahan, kanikmatan, katenangan. Hayang buru-buru cengkat, hayang buru-buru naon, hayang buru-buru balik, hayang buru-buru nutupkeun Quran. Itu karena letah urangna tadina kotor teuing. Heuy. Nu sok ngomong geutna Nur. Mimiti ngomongkeun salaki. Ngarembet kami toha. Udah indungan gitu nama. Aing mah teh nyaho eta anak kitu kayak dibebeda bae. Kalau bah kurang kumaha aing minantu coba moal aya minantu kawas aing mah. Aya nu ngomong gitu aya. Aya. Sok rangan ku maneh moal aya minantu kawas aing mah cenah. Atuh batur mah arling kabeh sia dong edan. Heuy. Bo ulah sibuk desas-desus. Allah murka lamun urang sibuk ku desas-desus. Masinikeun kasalahan batur, masinikeun dosa, masinikeun aib batur ka hade. Muslim hiji jeung muslim nu sejen lir ibarat satu awak, lamun nyeri hiji nyeri kap, wirang hiji wirang matak. Hei nu sok gibah. Heuy. Nu sok gibah, ulah gibah kade. Nu sok gibah eureunnan. Naon cenah Bu? Eureunnan. Hayang apal cara tobat tina gibah? Hayang apal cara tobat tina gibah, memeh minta hampura ka Allah, datangan heula jalma nu digibahkeun. Beratnya rasa lain. Tapi mending keneh di dunia wirang daripada di akhirat. Wirang di akhirat mah nya bangkrut. Amal urang dibikeunan kanu digibahkeun. Lamun amal hade urang beak, dosa itu dikaurangkeun. Eta wirang di akhirat. Mentak mending keneh di ayeuna di dunia. Sok nu rumah sok ngomongkeun tatanggana, rumah sok ngomongkeun kolotna datangan, pentah hampurana. Cenah lamun isin ngomongna, Pak, Ma, hampuranya. Aya kitu kunaon? Dosa abdi mah. Emang sia bosan pokona mah era dicari lagu mah. Geus lama urusan abdi. Pokona mah abdi minta hampura ka mah. Di hampura mah ieu dosa naon? Nya rumah sok ngomongkeun emak. Era make helm sia kadinya. Tuh berat kan? Baik ngajak Rasul iyyaka wal ghibah wa innal ghibata asyaddu minaz zina
dosa gibah teh leuwih banget bangga memeresna tibatan dosa jinah mah ibu maaf lain abdi berarti ngameunangkeun kana jinah henteu ibu boga dosa jinah tobat ka Allah duanana eta mah langsung ka Allah tapi dosa gibah eueuh memeh ka Allah oge cek Allah gampang ka aing tuh kana sok diomongkeun ku maneh geura pentah hampuranna heula osok daek tah mata ulah sok sibuk desas-des ulah sok sibuk desas-desus nu kasabaraha nu kadua ulah sok loba nanya pertanyaan nu eueuh guna ulah nanyakeun pertanyaan nu eueuh gunana hartina eta teh majelis perdebat sakali deui majelis perdebat sok eueuh lalajoana nu debat sok geura pasti milu keheul pasti milu sok Pak unggal bapak lalajo konten tayangan nu aya dina TV One anu aya konten perdebatan dan milu keheul urang teh padahal wawuh henteu urang leres teu kenal henteu jeung si eta pendak can pernah tapi nempo si eta ngomong bari gitu da milu keheul urang teh mantap hindari majelis eueuh guna ulah sok nanyakeun perkara nu eueuh naonna ulah loba nanyakeun perkara nu eueuh gunana sebab Allah bakal murka nu katilu ce Allah bakal hewa ka urang lamun urang miceunnan harta bari eueuh guna ngabalanjakeun harta bari eueuh guna pek eueuh erek naon mah erek nganasolopkeun harta mah teangan anu aya simpulna di jalan Allah niatna nulungan agama Allah niat nulungan agama Allah hiji niat nulungan agama Allah mah ngabangun sarana ibadah laras dua ngabangun solokan laras salila caina dipake jariyah tetap ngocor pahala tetap ngocor tilu nyieun jalan salila jalan eta dipake pahala na ngocor opat ngabangun madrasah tah matak bisi guru urang nya pengurus urang nyieun jalan nyieun solokan nyieun madrasah nyieun pasantren komo masjid batu kudu caritakeun deui pek barantuan naon cenah Bu barantuan kitu sebab eta teh lain keur batur keur urang-urang keur urang-urang keneh lamun jalma miceunnan harta bari eueuh gunana Allah bakal murka Allah bakal bendu ka urang Bu Ibu asok sedekah asok sedekah nya utamana sedekah teh lain ka batur ka saha ka indung ka saha ka indung asa Bu mantak lamun salaki barang bere ka indungna teu kudu dicarek heuy lamun salaki barang bere ka indungna teu kudu dicarek mun kitu indungna dibere eueuh henteu kakara dolim nu kitu mangarana leres selama teu nyoceng hak pamajikan maka sah-sah sae leres teu bungah lamun boga salaki bager tah matak lamun salaki barang bere ka indungna ka dulurna berarti urang kudu bunga sebab Allah murka ka jalma nu miceunnan harta naudzubillah salajengna angkat pananganana Bu rumasa urang ibadah teu bisa dina ngaplikasikeun akhlak urang can bisa sampurna leres dina dosa urang can bisa tobat leres dina amal soleh urang can bisa istiqomah leres ngalakungan majelis ieu sabada silih hampura ulah waka uih can silih hampura mah pek ulah waka uih can silih hampura bisa jadi ieu kesempatan ibu keur bebersih tina dosa nu teu karasa tina dosa nu terabaikeun tina dosa nu sok dipopohokeun padahal dosa eta nu ngahalangan rizki urang dosa eta nu ngahalangan cahaya hidayah asup yuk pentah hampurana Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah
Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi 'aliman. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina wal istiqamah. Nun ya Allah pangeran abdi sadaya. Apunten dosa abdi sadaya. Apunten dosa ibu rama abdi sadaya. Apunten dosa guru-guru abdi sadaya. Apunten dosa para putra putri abdi sadaya. Apunten dosa pasangan hirup abdi sadaya. Apunten dosa dulur-dulur abdi sadaya. Rai raka abdi sadaya. Apunten dosa sobat-sobat abdi sadaya. Apunten dosa dulur-dulur abdi, tatanggi abdi sadaya. Jalmi-jalmi anu kantos calik babarengan dina taat ka Gusti. Jalmi-jalmi anu kantos calik babarengan dina thalabul ilmi. Jalmi-jalmi anu sok sasarengan hirup bertetangga sosial di masyarakat. Nun pangeran abdi sadaya. Bersihan hati abdi sadaya dina sanes kantan penyakit hati. Anu mantak ngahalangan kana lungsurna hidayah Gusti, lungsurna rahmat Gusti, lungsurna taufik Gusti. Selamatkan abdi sakula warga ya Allah. Dina percikan seuneu neraka. Selamatkan putra abdi ya Allah. Selamatkan putra abdi ya Allah. Selamatkan putra abdi ya Allah. Abdi sadaya nu calik dina dinten ayeuna. Sabada silih hapunten bersihkeun dohir batin abdi sadaya ya Allah. Jantankeun abdi umat Kanjeng Nabi anu kersa silih tulungan, anu kersa silih wasiatan, anu kersa silih tutupan. Lain silih boleh kerkeun, lain silih antepan, lain silih omongkeun, tapi jantankeun abdi umat Rasul anu silih kuatan, silih tulungan, silih simbutan, silih tutupan. Nun ya Allah pangeran abdi. Ibu rama abdi. Aranjeunna kapungkur kantos ngawurukan abdi. Ngadidik abdi, ngabiayaan abdi. Rumasa abdi kahutangan ku sadayana. Rumasa abdi kahutangan ku ibu rama abdi. Abdi can bisa mulang tarima. Mulyakeun aranjeunna ya Allah, sakumaha aranjeunna ngamulyakeun abdi sadaya. Pikanyaah aranjeunna ya Allah, sakumaha aranjeunna pikanyaah ka abdi. Tesirikna unggal peuting getet ngaleungokan ka kamar abdi. Sok sieun simbut abdi nyingkap, sok sieun abdi dicocok reungit. Ibu rama abdi nepikeun kurang bobo, kurang sare, kurang barang tuan, alatan merhatikeun hirup abdi. Abdi ayeuna sakieu buktosna kanyaah ibu rama abdi. Hapunten dosa ibu rama abdi ya Allah. Jantenkeun hirup abdi, hirup nu manfaat. Jantenkeun hirup abdi, pahala nu ngocor keur ibu rama abdi sadayana. Ulah kalakuan abdi kalaka moekan kuburan ibu rama abdi ya Allah. Ulah kalaka cariosan abdi moekan kuburan ibu rama abdi ya Allah. Ulah kalaka kalakuan abdi moekan kuburan ibu rama abdi. Caangkeun pakuburan ya Allah. Caangkeun pakuburan. Rabbana taqabbal minna a'malana wa taqabbal minna du'aana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.